Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halut ya geningan anu manis anu kempot anu mempesona anu pangkasepna sa Jawa Barat cek mah dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja medar lalakon nu enggalnya karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Ari Salse di marada benten aya mistis-mistisan ya Jumad Kasarad itu nya lalakon urang lemur we kitu nya jalma susah dianjangkeun ka negeri siluman gitu nya lantaran buah kahadeanana itu matakan urang teh nya kudu mikanya makhluk Gusti teh kitu sok aya we nu mikanya ka urang teh nya ulah dipilah-pilah sanajan ka sato atawa ka kumaha wae nya da kumaha ieu lalakon Jumad Kasarad teh ulah ka mana-mana nya urang kawitan dina episode anu munggaran tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halut ieu khusus karya Kang Cepi Madina channel YouTube-na Kidemang Gunung Halut pala wargi sadayana nya janten benten warna benten gaya gitu sareng channel dongeng Sunda Mang Ian makan karya Kang Rompisnya gitu jadi bakal mendakan perbedaan gitunya dina untayan kata kalimahna gitu tak gitu satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halut mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kamu setiap jejer carita nu salajeng oge nu sanesna anu parantos subscribe nasim kuring ngahaturkeun nebunhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka pala wargi sadayana nya kamu ibu-ibu bari masaknya sekegerohna kamu bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheul haing udud samsai bari ngabayangkeun bohaya oge di tempat padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgarna di pasar di pabrik di kantornya kantor PLN pokoknya makum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damel landong katineung cenah pala wargi sadayana nya ulah hilap di like di komennya sareng urah di skip iklan ada bager tasa umpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa yang apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah nya sabar hawe saikhlasna etang-etang parkir 2000 gitu nya kamu meser kuota meh tiasa live sareng ngupload gitu pala wargi sadayana supados teu nyangkolong tingkana waktu sayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon orang ngawitan nya orang ngawitan ieu lalakon Jumad Kasarad bagian kahiji mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Langit di luhureun kerajaan Wanaloka teu kungsi bener-bener poek najan peuting geus turun nyimutan.
Caangna panon poe tadi berang geus kaganti ku cahya bulan anu mabra namah endah kaayaan. Abong di nagara siluman buleudna bulan teh leuwih gede jeung jarakna oge leuwih deukeut tibatan bulan nu aya di alam manusia. Eta kaayaan teh pikeun Nyimas Ratnapuri mah mangrupa hal anu dipikah resep tur teu boleh dianti-anti. Ayo urang ka taman, urang nyawang bulan bi. Pokna ka sajumlah emban anu ngajalajar di jero rohangan. Unjuk sumangga Den. Ban asih ngawakilan embal bari cong nyembah ajrih nakranan. Nyimas Ratnapuri ngalengkah kaluar ka putren dituturkeun ku para emban, anjog ka taman geek giuk dina batu anu dikurilingan ku kekembangan. Tuh tingali bi, bulan keur mejeungna mabra, meni endah pisan. Sakapeung mah asa hayang siga bulan nu nyaangan poekna peuting. Ceuk Nyimas Ratnapuri ngagerendeng. Rupina kapalain Den teh parantos ti nekanan. Ban asih mairan bari keukeuh tungkul awahing hormat kanu jadi dunungan. Ti nekanan kumaha ari bibi? Ceuk Nyimas Ratnapuri malik mencerong ka ban asih. Hapunten anu kasuhun Den, saneun sepeda payuneun ieu teh nanging kanyataanna kitu pisan. Bulan teh endah, kitu deui saliran kagungan pameun teh anu rancuni tur cahayaan. Geulis teh estuning bawani ngajadi, matak deung deuleueun sakur anu ningali. Bujeng-bujeng pameget dalah istri oge sami. Bibi mah baku ari nyarita teh sok dileulewihi. Ih, ampun anu kasuhun Den. Pisan-pisan nanging sadayana oge tangtos nyakseni. Entos bisi kuring tikos hewat ge. Ceuk Nyimas Ratnapuri imut nyari. Kitu anu lumaku di taman kaputren Karajaan Wanaloka dina peuting harita. Ari Karajaan Wanaloka teh mangrupa karajaan siluman monyet anu kawentar gemah ripah loh jinawi. Aman tentrem taya pisan pacengkadan. Rahayatna alakur tur makmur, rempuk jukung sauyunan, kitu deui hubungan jeung karajaan lian, estuning kajaga di dasaran kurasa silih ajenan. Abong anu jadi rajana bijaksana, Prabu Cakrawidarma lain raja sambarangan teu boleh ngajaga omongan jeung asak jeujehan. Raja anu boga wibawa tur wiwaha sakali ngagentra geus tangtu tumut hamobaha. Seperti dina waktu harita, Prabu Cakrawidarma diuk dina singgasana nyang hareupan para pangagung karajaan anu hempak merbayaksa. Sang Prabu ngandika, "Kumaha caritana ieu teh? Atuh lamun diturutkeun mah sarua jeung ngarempak aturan." Cong Mahapatih Jagatna la nyembah samemeh nepikeun omongan. "Ampun anu kasuhun Gusti, leres pisan kasauran salira. Pami tumut mah sami sareng ngarempak aturan anu tos digariskeun ku karuhun urang." "Kajeun teuing mangrebu alesan, tapi kaula tetep moal ngidinan." Sang Prabu nyarita tandes. "Sumuhun, dalah sim kuring oge sami moal unggut kalinduan moal gedag kaanginan, bade tetep tumut kana aturan." Bener-bener cucungah eta mangkeluk teh. Nepikeun kawani ngancam rek ngaratakeun karajaan urang sagala. Prabu Cakra katempo kekerot. "Laras pisan Gusti. Denawa krama teu nalipak maneh pisan. Apantos kantenan manehna teh siluman oray, nanging kalah maksakeun kahayang migarwa Nyimas Ratnapuri." Cong Raden Wijaya sang putra mahkota ngahaturkeun sembah samemeh nyarita. "Hapunten anu kasuhun Rama Prabu, perkawis denawa krama mah abdi sanggem nyangkalakna. Kitu deui ka Paman Patih, mugi ulah jaheut manah. Ieu masalah teh janten urusan abdi."
Sang putra mahkota nyarita kalayan teuneng. Prabu Cakrawidharma sajongjona neuteup antep kanu jadi anakna, red ka Jagatnala, red deui ka sakur anu aya, leng ngahuleng nimbang-nimbang pikeun hiji putusan. Sanggeus sawatara waktu, akhirna sang Prabu ngandika. Sanggeus dipikir dibulak-balik dina kasempetan ieu, kaula nibankeun parentah ka Raden Wijaya nepungan Denawa Krama pikeun masrahkeun jawaban. Bejakeun kalayan tandes yen lamaranana teh teu bisa ditarima. Teu kapino damel Rama Prabu. Temal Raden Wijaya bari nyembah kalayan rengku. Saterusna Mahapati Jagatnala, kaula nibankeun parentah sangka ningkatkeun keamanan negara urang. Pokona keamanan negara jadi tanggung jawab anjeun sagemblengna. Daulat Gusti Prabu, temal Mahapati Jagatnala. Cukup sakitu heula, ngeunaan masalah nulian urang badamikeun dina kasempetan anu sejen. Ceuk Prabu Cakrawidharma bari tuluy nguniang, saterusna ngoloyong ninggalkeun karaton. Sakabeh nu aya sideku bari jeung tungkul mangrupa cara ngahormat ka Prabu Cakra nu undur ti karaton. Sanggeus bener-bener sang Prabu kaluar, sakabeh pangagung oge ninggalkeun patempatan kalayan tartib. Tapi basa Raden Wijaya rek ngoloyong, Mahapati Jagatnala ngagero bari tuluy ngadeuketan. Raden, antosan sakedap, mamang teh aya dugikeunun. Reg lengkah Raden Wijaya katahan, bareng malikeun awakna, breh sang patih nyampeurkeun kalayan rurusuhan. Kumaha paman? Raden Wijaya nanya bari imut. Berkawis Denawa Krama. Sumun kumaha kitu. Hapunten anu kasuhun, sanes mamang nyapirakeun kada kasakten hidep. Nanging priyogi ka uninga, aya hiji hal anu kalintang penting saperkawis Denawa Krama. Ceuk sang patih pasemona katempor rieuk ngumuka melang. Naon teh paman? Mangga dugikeun supados janten bahan kanggo tindakan abdi kapayuna. Balaka we Raden, mamang teh aya kamelang, margi salami ieu teh mamang oge teu woleh ngemutan perkawisang Denawa. Eta mangkluk teh sanes mung adigung-adiguna wungkul, nanging kasebat linuhung oge. Teu aya elmu anu tiasa nandingan, teu aya pakarang anu teurak, sareng teu aya jampe anu mempan pikeun ngelehkeunana. Sang patih ngaheru. Nanging sakumaha saktina Denawa Krama, abdi yakin tangtos aya kalemahanana. Sanes kitu paman. Raden Wijaya nyaritana keukeuh tenang teu ieuh kapangaruhan, samalah katempona oge bangun anu teu gimir teusing. Sumuhun leres pisan eta kasauran hidep teh Raden. Nyaku hal eta pisan disagerengeun deemutan teh, mamang oge dugikeun ka ngalakonan mujasmedi, nyuhunkeun pituduh ti sang rumuhun. Nya akhirna aya ilapat anu katampi kanggo meruhkeun Denawa Krama. Tah gening, mangga saurkeun paman. Raden Wijaya atoheun pisan. Numutkeun ilapat mah kalemahan sang Denawa teh aya dina mumuncangan kencana. Teras carana teh kedah ditakol ku kampak rompang anu digagangan ku Hoe Roreng. Kampak rompang? Sumuhun Raden, eta kampak teh mangrupi sanjata ampuh nu taya bandinganana. Numutkeun ilapat oge namina teh kampak Candragiwang. Candragiwang? Raden Wijaya ngagereneng kawuh kerung. Tah ieu nu janten masalahna oge, rupina kaetang sesah. Margi anu kagunganana eta senjata teh mangrupi resi ti bangsa siluman orai anu katelah sancasena. Duh, kumaha atunya? Nah abdi kedah ngadeuheus ka anjeunna. Rupina mah daya jalan deui, salira kedah nepangan resi sancasena. Nanging
Patih Jagatnala tekebat nyaritana. Nanging naon paman? Mamang oge rumaos bingung heunah anjeunna kersa nampi kasumpingan salira. Sok komo dugikeun kamasikeun eta senjata mah. Oh, muhun kartos pisan paman. Leng duanana ngahuleng sarua ngumbar pikiran sewang-sewangan. Tapi tekung silila Raden Wijaya nyarita deui. Dupi Maha Guru Sancasena teh di mana ayana paman? Pami telepat mah mamang kantos nguping iber anjeunna teh aya di hiji guha. Eta guha teh disebatna Garbaunang. Ayana di tengah leuweung roreng, nyaeta di tungtung wetan Karajaan Bujangkara nagarana Denawakrama. Oh, teu masalah. Abdi baris nepangan anjeunna paman. Abdi yakin anjeunna tangtos nampi. Daya lepatna oge upami urang nepangan Raden. Keun, mamang bade nyarengan. Nanging nepangan anjeunna teh teu tiasa sagawayah oge. Patih Jagatnala ngaharuk deui. Maksudna numutkeun katerangan mah pami hoyong pendak sareng anjeunna kedah dina mangsa tutup bulan Mabra. Atanapi tiasa oge dongkap dina kayaan lawang Garbaunang nuju muka. Duh, kaleresan deui nya. Apana ayeuna teh bulan nuju Mabra? Kumargi kitu kumaha pami urang antos heula tutup bulan paman? Leres pisan Raden. Saya nama kitu. Urang antos heula we mangsana. Puting anu dipapais bulan Mabra bener-bener katempo endahna, sok sanajan di satu kangeunana aya langit hideung jeung poekna. Kitu deui Karajaan Wanaloka, ti kajauhan mah karaton teh katempo nalir saguruntul emas anu nyengcela kasinaran, cahayaan lain pedah ku obor jeung lampu anu mang pirang rebu, tapi pamorna oge teu eleh manceran satung kebing karajaan-karajaan siluman. Hanjakal pisan ku harita mah ukur anu katempo ti luar, sedengkeun jeroanana mah keur dilimpu dan karingrang dumeh nampa ancaman ti nagara lian. Di Taman Kaputren, Nyimas Ratnapuri masih keneh betah nyawang bulan, teu ieuh loba omongan, teutepna museur kanu ngagantung di awang-awang. Sajeroning hatena galecok nepikeun kahayang jeung harpan anu salila ieu ukur disidem ku dirina sorangan. Duh bulan, ana dirasa-rasa mekuring teh sadar sagemlengna. Umur geus beki namah hitungan, geus kasebut wanoja anu sawawa. Bujeng-bujeng Ibu Ratu sareng Rama Prabu, dalah kuring sorangan oge sarua, miharep hayang geura boga batur hirup. Nyage loba pangeran anu daratang ti nagri lian anu ngalamar, tapi can aya saurang oge anu cocok kana hati. Gerentes sang putri ditungtungan ku rumahu. Red kana beungeut cai talaga leutik anu aya di hareupeunana, tarate bodas jeung beureum keur meujeuhna karembangan, mangkak malekaran bangun anu atoh dumeh katojo cahya bulan. Tarate nu marakpak dina beungeut cai. Apan tadi nama kuring sorangan anu nundeun bibitna. Kiwari geus baranahan nepikeun ka ieu talaga ampir katutupan. Matak sugema ningalina. Tapi mun seug inget kana nasib diri. Bet asal uang longkewang. Nah kuring bisa boga turunan nepikeun kareun deui. Seperti tarate nu harita kungsi dipelakeun. Sabot keur anteng ngalamun, srog bibi emban ngadeuketan. Hapunten anu kasuhun Nyimas, bibi mamung ngemutan ieu teh. Tos waktosna salira lebet deui ka Kaputren. Pokna bari tungkul. Nyabi, hayu atuh. Walon Nyimas Ratnapuri bari nguniang, Mangga Nyimas, dihaturanan. bibi manembal bari terus mundur sababaraha lengkah. Nyimas Ratnapuri ngalengkah lalauna ninggalkeun taman dituturkeun ku para emban anu satia marengan.
Angin peuting ngahiliwir bari jeung pirajeun nebak buuk sang putri anu hideung melestur ngarumbai mindingan tonggong, langeor lir macan teunangan, lempangna antare ninggalkeun patamanan. Teu bisa dipondah nyage putri kerajaan siluman monyet, tapi dina jirim anu beda mah kagelisanana Nyimas Ratnapuri teh estuning hese neangan tandingna. Lain ukur ku kagelisan wungkul nu jadi bahan pujian, sikep jeung omonganana oge mangrupa hal anu nambah ajen dirina, teu ieuh uyah kidul, sok komo mantanggul jeung gede hulu, estuning lungguh timpuh anggun kayungyun. Kitu deui adina nyaeta Raden Wijaya, teu beda we jeung Nyimas Ratnapuri boga sifat jeung sikep anu pinuji oge, komo ngeunaan rupa. Raden Wijaya teh jajakan kasep ngalempereng koneng, lalaki Raspati anu handap asor hade semu. Lain saukur Prabu Cakradharma jeung Ratuna Wungkul anu reueus alatan ayana Nyimas Ratnapuri jeung Raden Wijaya, tapi para pangagung sakurahayat karajaan tur tamu nagara oge milu ngarasakeunana. Duanana jadi harpan pikeun nuluykeun nanjeurna karajaan Wanaloka. Tong boro jaga dina waktuna Raden Wijaya diistrenan jadi raja, dalah ku ayeuna oge geus katingali jeung kabukti yen dirina bener-bener payus mingpin pangeusi nagri. Unggal ngalanglang kasaban juru karajaan, Raden Wijaya mah tersepeun di baturan ku Ponggawa. Kajun indit nyorangan bari jeung teu nempokeun diri salaku putra mahkota, papakeanana oge kawilang sederhana, resep ngobrol jeung rahayat pangpang nama para kuli jeung buruh nu aya di pasisian, remen pisan rahayatna teh teu apaleun yen anu ngajak nyarita teh mangrupa menak sang putra mahkota anu sakedeung deui naek tahta. Kitu kaayaan anu lumaku di karajaan Wanaloka. Sisi anu lian tina kahirupan nagri siluman anu ngebrehkeun yen teu sakabeh alam lelemutan eusina teh mangrupa talajak anu mahiwal jeung katalanjuran. Jauh di palbah wetaneun karajaan Wanaloka, di antara pasir cadas anu tarahal jeung di antara rajegna mangpirang tangkal. Nya di dinya ayana karajaan siluman oray anu katelah nagara Bujangkara di tempat anu jauh jeung arang langka kasaba. Halimun gumulung dina salabatu anu rarentul, angin ngahiliwir laun noelan daun anu saban wanci teu woleh ngungun basa denawa krama kasampakeun nangtung di luareun karaton. Panona neuteup jauh ngaliwatan pakarangan laju nembus padesaan, antukna parat nyawang anggang ka kaputren karajaan Wanaloka. Nyungsi Nyimas Ratnapuri anu gelisna mapakan widadari.
Nyimas, ieu hate teu boleh ngait ka salira. Rumasa kaula geus kapentang asmara. Anahna nenggeuh kana dada. Antukna ngaliarkeun ka cinta anu sumarambah tur ngalageuna dina rasa. Daya deui nu jadi harepan iwal ti salira nyanding nyarengan. Rumasa geus kaedanan. Ku tetepan ku imut sinebaran. Ku tangtungan lenjang oge sikep tur cariosan. Gelis, mugi harepan jeung impian kabiruyungan. Naon pamundut salira moal teu ditedunan. Bujeng-bujeng harta, dalah nyawa oge sumangga. Kitu anu kakedal dina sajeroning ati Denawa Krama waktu harita. Tapi teteupna ngadadak robah jojorelatan seukeut jeung pinuh ku kaceuceub. Ras inget kana lamaran anu geus kaitung lila tapi can aya keneh jawaban. Hatena ngadadak ngagedur kahuruseun amarah anu rongkah. Hog Cakrawidharma, lamun anjeun jeung sausi nagri teu daek narima, demi Nyimas Ratnapuri kaula bakal ngalakukeun sagala cara. Teu beunang ku cara hade, mangka ulah samat kaniaya lamun kaula bener-bener rek ngabuktikeun omongan pikeun ngaratakeun Wanaloka. Kituna teh bari nenjerag titincakan awahing kurasa keheul anu ngalimpudan. Peuting beuki jempling, tapi saestuna angin pacengkadan mah geus niup ka nagri Wanaloka, kari nunggu mangsana perang campuh di medan Danalaga. Di luareun karaton di hiji patempatan, Mahapatih jeung senopati karajaan keur paguneman, ukur paduduaan we jeung teu pati tarik dina nepikeun omongan. Obor anu napel dina dingding guha urungna teh teu pati mabra, kakalicesan katiup angin anu asup ngaliwatan lawang anu teu woleh muka. Mahapatih Raksawiguna anu mangrupa kapercayaan Denawa Krama nguniang lalaunan nyampeurkeun lawang, pasemona teu nembongkeun rasa tenang, katempo nguluwut ilang berag awahing hatena ngabarung sinang. Sabenerna ieu teh mangrupa hal anu pamohalan, lain babad lain tanding lamun raja urang mikahayang putri karajaan Wanaloka. Laras pisan Gusti Pati, Temal Senopati Aryadena bari nyembah. tapi ari kangaranan katresna mah heunya kitu teh teu paduli kana kailaharan jeung aturan. Nya raja urang pisan contona. Sumuh nanging dalah dikumaha, kapalaina sapertos kitu sareng deui mangrupi hal anu teu tiasa dipungpang. Aryadena ngaheru, Eta pisan nu jadi pikiran teh Senopati. Urang geus hafal kumaha sifat jeung kalakuanana. Dupi saterasna kumaha Gusti Pati? serog Raksawiguna ngadeuketan Senopati anu ngeluk tungkul. Teuing tapi da nu puguh mah urang bakal nyang hareupan perang. Leres pisan Gusti, persis sareng anu ku naon ari mane? Walelol. Leres pisan Gusti, persis sareng anu kaemut ku jisim abdi. Tada teuing Kanjeng Prabu ngalakonan sagala cara demi kapalaina. Kusabaraha lila urang ngadaguan jawaban teh. Raksawiguna nanya bari neuteub Aryadena, Tos penak purnama Gusti, nanging tak acan aya waleran. Naon anu dipika hariwang teh geus tangtu bakal kajadian. Terus kumaha caritana basa andika diangki raja tadi sore teh? Numawi saparantos abdi laporan teh, Kanjeng Raja teu seueur carios, mung imut wungkul. Nanging abdi ningal tangtosna oge sanes imut mangrupi kabingahan, nanging imut anu nyidem ancaman. Geus kabade, nu matak urang kudu tatan-tatan nyiapkeun pasukan.
Mualila deui bakal turun parentah pikeun perang. Sumuhun Gusti Patih, abdi ge tangtos ngaduwikeun ka sakur pangagung pasukan supados sia naon deui? Balelo. Ajik balelo wae. Can ngopi meureun. Ta eta. Sumuhun Gusti Patih, abdi ge tos ngaduwikeun ka sakur pangagung pasukan supados nyiapkeun tentara. Oh hade ari kitu mah Senopati. Sakumaha teu satuju oge. Tapi parentah raja mah teu bisa dipungpang jeung jadi kawajiban geus dilakonan. Teu kapino damel Gusti Patih. Kaula undur teh heula nya, wayahna. Unyuk sumangga Gusti. Mahapatih Raksawiguna ngalengkah kaluareun guha, saterusna leumpang mapai padesaan. Angin peuting ngahiliwir marengan anu keur ngalanglang pilemuran, poekna kayaan disinglar ku cahaya obor anu kakalicesan. Di sababaraha tempat, katempo wargana keur ngariung nyang hareupan durukan, kituna teh kawuh samapta pakarang. Red kahareupeun salah sahiji imah leutik, katempo aya budak anu keur ulin silih udag, kalan-kalan indungna ngahulag basa ningali anakna heureuy kamalinaan dumeh patelak jeung silih sentak. Ari kitu mah kapangaruhan ku kaayaan yen nagara geus mimiti tatan yang hareupan perang. Ari manehna naonan? Minggeus geura arasup angguran mah. Geus peuting ieu teh. Ceuk indungna ngagero ti lawang panto. Raksawiguna anu ngarandeg bari nempokeun ti kaanggangan bet jadi katodel hatena. Saterusna ngahuleng bangun aya nu keur dipikiran. Karunya teuing, lamun nya teh perang, geus tangtu rahayat keneh nu jadi korban. Leuheung basa alesan perang teh demi ngabela harga diri nagara anu dihina, atawa ngabela nagara anu dijajah ku deungeun. Apan ieu mah geus pugu demi kahayang raja anu mawa karep sorangan. Raksawiguna ngagerentes awahing hatena ngangres. Red kasabudeureun imah anu ngajajar geus mang taun-taun ngadeg jadi pamidangan jeung pangbalikan sakur wargana. Geus tangtu dina unggal imah teh loba carita ngeunaan kolotna baheula, ngeunaan kahirupan nu ayeuna jeung ngeunaan harepan anu baris disorang dina waktu kahareupna. Beuh, tada teuing imah-imah nu aya teh bakal kari catur. Ku alatan perang sagalana bakal hancur. Gerentesna deui kawuh teutepan anu ngalimba. Sanggeus ngahuleng sajongjonan, reketek peurupna ngeupeul ti pepereket, dumadakan sorot panuna jadi seukeut. Kaula teu hayang lamun sakur pangusi nagara jadi korban. Palias teuing mun kudu ningali rahayat ngababatang. Komo kudu ngadenge barudak curik alatan kalengitan ku bapana, ku lancukna jeung dulurna, nu mulang ti medan perang karingaran. Sanggeus dipikir dibulak-balik, ditimbang-timbang mang pirang balenan, nya akhirna Mahapatih Raksawiguna teh nangtukeun hiji putusan. Taya deui jalan, demi rahayat kaula kudu ngalakukeunana. Teu kudu nunggu waktu, ayeuna pisan rek ditepungan. Leos indit ninggalkeun eta patempatan, sanggeus aya di tempat anu suni, reg eureun ge Raksawiguna sila, panonna peureum, pikiranana museur, biwirna katempo babacaan mapatkeun campe pamake elmu panemu, dadak sakara, les jirim sang patih teh leungit sapada harita.
Tapi tekung silila jeleg jiri meraksa Wiguna ngadadak ngabedega di hareupeun lawang guha anu katelah nagar bawenang tempat nganjrek sancasena nu jadi guruna. Brai raksa Wiguna beunta brek sideku sirana tungku leungeuna nyembah di hareupeun dada mangrupa cara nembongkeun sikep ajrih kanu jadi guru sok sanajan can katembong ringkangna. Sampurasun Maha Guru, hapunten anu kasuhun wireh dina dangut ayeuna abdi nepangan salira guru. Ti jero guha kapireng sora guruna nembalan. Bagea raksa Wiguna, yap ka dieu jang. Unyuk sumangga guru, hatur nuhun pisan wireh salira parantos masihan widi. Kuniang raksa Wiguna nangtung laju muru ka jero guha. Barang anjog ka tengah guha katempo guruna teh keur sila dina luhureun batu bari jeung nukangan tayoh namah keur mujasmedi. Brek deui raksa Wiguna sideku cong nyembah mangrupa salam hormat sancasena katempo ngangkat leungeuna saterusna ngolesed tina diukna. Kami geus nyaho kana maksud kadatangan hidup. Pokna bari nyampeurkeun. Hapunten anu kasuhun guru, rumaos dongkap ka dieu teh bade minang saraya ka salira. Nya teu nanaon, jeung deui memang kitu kuduna. Pasualan anu berat mah ulah dikeukeuweuk jeung disanghareupan ku sorangan. Kami atoh mana kitu oge hidup teh masih keneh nganggap kolot. Kantenan pisan guru, sanaos isina taku, dongkapna ka dieu teh wireh aya pamunut wungkul. Geus teu kudu dicaritakeun anaki. Kami ngamaklum pisan. Hatur rewu nuhun guru. Temal raksa Wiguna kawuh pasemon marah mai. Gek Maha Guru sancasena teh sila di hareupeun anu jadi muridna. Sajongjonan simpe taya paguneman sancasena neuteup antep raksa Wiguna bangun anu hayang neuleuman eusi hatena, tapi sanggeus sawatara waktu pok kedal deui omongan. Kami ge satuju kana maksud jeung paniatan hidup. Sumuhun guru, nyangakeun sadaya-daya, abdi moal seueur carios, sok komo dipayuneun salira anu weruh sadurung winara. Geus lila kami ngadaguan hidup datang teh. Satadina mah rek kemat sangkan geura nepungan. Tapi geuning beh nama momok mangih gorowong oge hidup datang sorangan. Ngobok pangintun. Oh, keceplosan. Sakali dihapunten anu kasuhun, rumaos abdi tamelar kanu janten guru. Raksa Wiguna lian ti nyembah teh manehna oge nepikeun ka sumuju di hareupeun sancasena. Teu kudu jadi pikiran, ayeuna mah urang langsung kana maksud jeung niat hidup. Hayang nyaho kalemahan denawa kramalin. Sumuhun guru, leres kitu pisan. Heug, ku kami rek dibejakeun. Bagja, sugema nu taya hinggana sabab kami apal naon anu jadi alasan hidup nepikeun kahayang nyaho kalemahan denawa krama. Lian ti eta kami ge baris ngarojong kana sagala kaputusan hidup. Saleresna mah teu acan kaemut, saparantos terang kalemahanana teh abdi bade kumaha guru. Ke oge bakal kapanggih, tapi sakali deui kami bakal ngidinan tur ngarojong pisan. Hatur nuhun guru. Moal aya jimat atawa ilmu anu bisa ngabinasakeun denawa krama, jeung moal aya pakarang anu bakal teurak kana awakna, iwal ti kampak Candragiwang, hiji pusaka warisan karuhun agung. Ukur eta nu baris merukeun kasaktianana. Kampak Candragiwang,
Raksawiguna ngagereneng pikeun diri namah kakara ngadenge harita. Nya, tapi najan mibogana oge cantang tu bisa ngelehkeunana. Kajaba nyaho cara ngagunakeunana. Raksawiguna beki kerung tapi teu ieu betus omongan. Sancasena nyarita deui, kalemahan Denawa Krama teh aya dina mumuncangan anu palebah kenca. Nyaku Candragiwang teh eta kalemahan teh kudu diserang. Sabenerna teu pira ukur ditakolkeun bari jeung cukup sakali, tapi akibatna aheng kacida. Sagala kasakten Denawa Krama bakal luntur saharita jeung baris perlaya dina waktu bulan purnama. Raksawiguna keukeuh teu betus omongan dari yang ngabandungan caritaan anu jadi guruna. Resi Sancasena nyelang neuteub anu jadi muridna, belenyeh imut. Hidup teh panasarannya. Hayang nyaho di mana ayana kampak Candragiwang. Susu. Sanes maksudnya sumuhun guru. Raksawiguna samarepolah dumeh eusi hatena katohian ku guruna. Teu jauh aya di dieu. Kami sorangan anu mibogana. Plong atuh hate Raksawiguna ngadadak ngemplong, sing horeng dirina teu kudu jauh neangan. Reup Sancasena ngadadak peureum dina kayaan sila anu ajeg, biwirna katempo kunyam-kunyem deui, leungeun katuhuna namprak, sedengkeun dampa leungeun kencana dipake nutupan dada anu katuhu. Rieg, rieg, dumadakan guha teh ngarieg sakedapan, Raksawiguna nyelang tangga, nempola langit guha anu taneuhna ting purulu. Barang ret deui ka hareupeun, gebeg ngadadak ningali kampak nu cahyaan geus aya dina cekelan guruna. Belenyeh Sancasena seuri leutik bari ngasongkeun anu dicekelna. Yeuh, tisamet ayeuna Candragiwang teh jadi milik hidup. Kangge abdi guru. Raksawiguna bangun anu teu percaya. Sok geura tampanan. Blug Raksawiguna nyuung bari tuluy nyarita. Hatur rewu nuhun aksa ketika bingahan. Teu nyangki sacongo buuk bire abdi dipasihan kapercantenan sapertos kieu. Geus teu kudu loba carita. Geura tarima angguran mah. Sancasena ngasongkeun deui. Kuniang Raksawiguna hudang tina sumujudna serog ngadeuketan gap nampanan. Pok Sancasena nyarita, sakali deui naon anu jadi kaputusan hidup ngeunaan eta gaman kami moal rek pipilueun, tapi kami baris ngarojong. Ejig ayeuna mah geura mulang kami rek nuluykeun deui Mujasmedi. Kituna teh Sancasena tuluy nguniang nangtung deui. Teu kapino damel mah guru. Dangut ieu keneh abdi undur pamit ti payunun salira. Hatur nuhun pisan. Bral. Punten bade naros upami ieu teh kampak sitor teh sanes. Nah jojol kana sitor sagala. Pilih kitu sami. Ku abdi bade dipake ieu kitu ngageruan guludug. Yang naon guludug? Maksudnya abdi teh bade ngabentar tatangga abdi sok ngomongkeun abdi tak ka satu kangen. Goblok gitu. Masuk pada ngobrol ke gitunya. Sumuhun guru, abdi teh pada ngomongkeun ku tatangga pajarkeun abdi teh budug cenah. Nah, air rumah sama atunya emang budug teu. Rumaos eta oge budug. Bral, Sancasena ngangkat leungeun katuhuna, dak dumadakan les
jirim raksawi guna ilang ngahyang ti hareupeun guruna. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Aduh, cag urang cekapkeun ieu lalakon Jumat kasaradnya dina bagian anu kahiji, insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu kadua. Ulah hilap ieu dongeng teh dipedar dina YouTube-na Ki Demang Gunung Halunya para wargi sadayana. Pokona mah kitu we. Ulah hilapnya di tap-tap layarna geus pan. Ulah hilapnya lalawennya para wargi sadayana jang meser kuota. Cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.